Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon cai Mas? Nah, seri eta. Adik karek aya pangabutuh cuati. Pangabutuh naon sok diukirasin bener. Kayaknya datang paket Paket naon atuh? yang teh mah rahasia paket naon tong hayang apal anu teh butuh duit. Atuh meureun paksan paket kudu boga duit. Gerak. Heeh, apaan tadi teh nya duit teh geus aya. Beak urang teh kalaka dipake meuli spaghetti. Ieu sugan boga heeh. Sabaraha? Minjem teh 1.800 Hari kagok-kagok kita teh 1.800 soalna lamun ayeuna kudu dipulangan ya mal boga eueuh keur pulangan jadi kieu pas nya. heeh Aya minjem tah rese 1.800. itu pikirkeun 1.800 teh eta teh gede ceuk urang mah heeh da Paket naon eta kan sakit rupiah. hayang apal paketna Watari kok. Paket naon cai Mas? eta naon teh heeh butuh atuh da ari henteu pesen kumahakeun resep geuningan ai milihan tehnya pesen eta naon teh Watari kolor. lain tali kolor mah teu butuh loba ieu naon teh beungeut buuk ayeuna mah apanan kudu gaya atuh ulah dua gerwing buuk teh jadi keur dibeungkeut 1.800 ngan meningkat asa gede 1.800 teh aya henteu boga henteu ngorehan neangan sok we dieu cuati sieun keburu datang paket kumakeun seun dicarekan ku tukang paket teh Kek di mana ada sok aya sesabudak jajan? Iya gitu. Itu nya iya kira-kira. jangan nyanjur 1.800 engke mulangkeun mah jadi 2.000 heeh Lain eta mah aya ka tukang paket duit. keun bae nu penting mah duit weh asal ulah kertas non ulah duduitan Lu hiji, 2, 3, 4, 5 1.000. 1.000 Hiji, 2, 3, 4. Tah, 800. heeh ieu 1.800 nya nuhun nya Cewati ditulungan sakedeung deui ge paketna kaburu datang kumahakeun mau bayar mah era dicarekan kita Lain, mikir ke tukang paket. Aya duitna anjing ngagorolong geura ge. Wah, keun we ek ditarima syukur henteu keun bae meureun jig we kitu bawa deui paketna. Nah nesena nu penting mah urang teh kudu aya bahasa jeung carita. Nah namun ge ulah kabur, ulah nyumput kitu tah. Ayo tuh Cewati nya nuhun nya bisi kaburu datang tukang paketna ieu teh. Jig atuh. Heeh. Ningan ieu teh aya 2.000 nya deui teh. Balik deui ka Cewati. Bagi jeung ieu ya. Cah. Cewati, Naon? ieu teh. Cewati. Ieu teh sabener namanya duit teh aya 2.000. Ni mana mau? Heeh, tina pesak. Kan tadi teh kieu cenah tukang paket teh tuh dina HP teh duit teh ieu teh cenah kudu aya cenah 1.800. Pas jadinya berarti mulangan tukang paketna teh. Ieu teh sebenarnya mah aya ieu teh duit teh. Kan kumaha we nya ieu Geus we eta betes mulangan tukang tukang paketna. heeh kira tuh sakedeung deui paketna teh da cenah bi teh geus di jalan cenah paket teh. Numan heula nya. Jika tutungguan bisa kaburu datang. Paket, woi mas. Tuh coba teh geus aya tukang paket teh. Jika tu cokot. Ieu paket. Kira cokot atuh. Ayah wae cek ibas mah manirai bos sugan cek ayam naon Mending ngareluas batu. Tepat aman tapi sebalik dan cai mas kan. Tuh, daknya geus balik deui aya naon deui cai mas bolak-balik wae. Paketnya geus datang. Sok
gaya kok di kantongan. 1.800. Rugi aing. Aduh. Mau buka paket naon atuh? Paket naon ieu teh nya? Tuh, paket Cuati. Ah, bisa dibeungkeut ulang teh. Tuh. Iya. Iya 1.800 teh. Aduh, aing mah. Iya, anu menika teh hese mulangan teh, kalaka jeung tukang paket teh ulah mere duit pulanganeun, kudu duit pas. Iya, nu kudu duit pas teh. Iya, duit pas teh matak nginjem ka Cuati teh 1.800. Naon matak atuh dibayarna 2.000. Heeh, embungeun kudu dipulangan cenah dibanding dilebar. Lebaran cai mas. Hese ngarah duit 100 teh. Heeh, da atuh duit 100. Kene atuh padahal 100 perak mah hitung-hitung sodako. Keun engke sodako nanya lamun geus boga duit pan ayeuna mah mayar paket dia menang nginjem.